Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu apa satuhune Kanjeng Nabi qala iku ngandika ya Kanjeng Nabi, man sabaro ala su'i khuluqi imraatihi, man utawi sapa wong sabaro iku sabar ya man ala su'i khuluqi imraatihi ing atase goreng budi pekerti wadone man. Akto maka awehu ingman Allahu sapa Allah minal ajri saking ganjaran mislama ing sumpamane barang akto kang aweh ya Allah ingma Ayyuba ing Nabi Ayyub alaihi salam ala balaihi ing atase balaine Nabi Ayyub. Fallahu maka utawi Allah ibtala iku nyoba ya Allahu ing Ayyub ing Nabi Ayyub bi arbaati umurin kalawan papat pirang-pirang perkara pak di malihi sawiji sepi hartane Nabi Ayyub wa waladihi lan anake Nabi Ayyub wa tamziki jasadihi lan nyoek jasade Nabi Ayyub wa hajri jami'in nasilan ngareheng sakabeh manusa lahu kadue Nabi Ayyub illa zaujatahu angin bojo wadone Nabi Ayyub. Fa innahu maka satune ya kalakuan kana iku ana lahu iku tetep kadue Nabi Ayyub min asnafil mali saking pirang-pirang golongan harta ibilun opo onta wa bakorun lan sapi wa gonamun lan wedus atau ambe wa filatun lan gajah wa humrun lan pirang-pirang himar wa kana lan ana ya wa kana lan ana lahu iku tetep kadue Nabi Ayyub khamsumiati fadanin opo 500 waluku yatsbauha kang anut ha ing khamsumiati abdin opo 500 abid likuli abdin iku tetep kadue saban-saban abid imro'atun utawi wadon wa waladun lan anak wa malun lan harta wa kana lan anak ma'ahu iku tetap sumertane Nabi Ayyub salah satu nafarin opo telu golongan kod amanu kang teman-teman ngimankeun ia salasah bihi kalawan Nabi Ayyub wa kanu lan ana ia salasah kahulan iku kang tua wa kana lan ana iblisu opo tangkorak iblis la yuhjabu iku raden halangan ya iblis an syai'in saking sawiji-wiji minas samawati saking pirang-pirang langit payakipu maka ngadeg ya iblis fihinna ing dalam samawat haitsuma aroda sakira-kira ngarepakeun ya iblis Fasamia maka ngarungu ya iblis sholatal malaikati ing maca sholawate malaikat ala Ayyub ing atase Nabi Ayyub pahasada maka hasud ya iblis hu ing Nabi Ayyub wa qala lan ngucap ya iblis ilahi duh pangeran isun nazartu ningali isun fi abdika ing dalam hamba Tuhan Ayyub tegese Nabi Ayyub pawajatu maka nemu isun hu ing Nabi Ayyub syakiron halekang syukur hamidan tur kang muji ala eling-eling walau ibtalaita dan lamun nyoba Tuhan hu ing Nabi Ayyub la roja'a maka yakti babalik maka yakti ngajabel iya Nabi Ayyub an syukrika saking syukur ing Tuhan wa ta'atika lan ta'at ing Tuhan
Faqala maka ngandika Allahu sapa Allah lahu kadu iblis intalik lunga sira. Faqad sallatu maka teman-teman ngawasani isun ing sira ala malihi ing atase hartane Nabi Ayub. Fantolako sakilah ya panjang amat ya. Masya Allah. Ngopilah manguji supaya tenang pikiran. Lamun geus tenang mah rumah tangga ge tetep puyang cenah. Lamun geus ngopi mah atuh tenang, pas balik ka imam mah puyang deui. Emang rumah tangga mah kudu sabar. Sabar rumah tangga mah kudu sabar. Lamun urang daek sabar mah ganjarana gede. Emang tah? Oh gede jasa. Cak saha? Waruya diriwayatkeun anin nabi ti kanjeng nabi urang kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya kanjeng nabi ngandika man sabaro ala su'i khuluqi imraatihi man sahabai jalma sabaro anu sabar terhadap gorengna akhlak pamajikan a'tahullah maka bakal mere Allah ka eta jalma mislama a'ta samodel ganjaran anu dibikeun ka Nabi Ayub alaihi salam. Tah jadi lamun Mang Oji sabar jasa terhadap tingkah laku naon bae terhadap situasi non anu aya dina keluarga, nah insyaallah bakal dibere ganjaran samodel ganjaran anu dibikeun ka Nabi Ayub alaihissalam. Wah insyaallah bisa lah pasti mau jima. Wow bebari tenang santai sudah cikoju gampang itu mah gampang ngomong eta mah ngomong eta mah gampang cenah ye. Nah iya lamun urang sabar bae kajenteun pamajikan wow ngacaprak we geus mabarahan kieu kitu kahayang teu puguh pendapat teu daek akur aduh geus lieur tapi na urang ku urang disabaran bae nah ieu bakal dibere ganjaran gede ganjarana samodel anu dibikeun ka Nabi Ayub ketika menang balai mana fallahu taala jadi Gusti Allah teh nyoba Nabi Ayub tuh mere ujian ka Nabi Ayub 4 perkara. Hiji pak dimalih dijieun eueuh hartana tadina aya jadi eueuh wa waladihi eueuh anakna tadina boga anak maot wa tamziki jasadi tadina jasadna bagus akhirna kusababiah panyakit digaruk-garuk jadi laledeh wa hajari jaminas tadina loba anu kukumpulan jeung Nabi Ayub nararinggalkeun iyalah ujian illa zaujata kecuali pamajikana eta mah setia jasa ngabaturan bae ka Nabi Ayub. Emang kumaha awalna ya kieu ya awal nama fa innahu kana lahu min asnafil mal. Jadi kanjeng Nabi Ayub teh ngabogaan harta onta boga sapi boga embe boga gajah boga himar geh boga ayu urang boga naon teu boga naon urang mah atuh munasabah tuh munasabah hirup susah ge atuh kajen geus emang prakna urang parantina geus ulah disesali tuh Nabi Ayub bae ge boga onta tadina boga sapi boga embe boga gajah boga himar wa kana lahu khamsumiati padanin kanjeng Nabi Ayub boga 500 waluku tuh anu mana walukuna atuh mun kuari mah ku karyawan-karyawana
500 waluku masing-masing karyawana nyekal hiji-hiji. 500 waluku masing-masing abidna nyekal hiji-hiji. Eta abid boga pamajikan, boga anak, boga harta. Kan baheula mah lamun boga abid eta atuh sarua kos boga mobil. Sarua kos boga motor gitu. Baheula mah. Nah ieu beunghar jasa Nabi Ayub. Di samping eta wa kana mahu salah satu naparin ngabogaan 3 golongan. Anu mana ieu 3 golongan teh qad amanu ngimankeun ka Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam. Ieu golongan nu 3 ieu wa kanu kahulan karolot kabeh. Karolot bangsa 30 kaluhur ieu mah umurna. Ieu budak ngoran kolot kabeh. Nah suatu ketika iblis mejena teu dihalangan ti langit teh nyana kokoleangan, di langit nyana teh keur kekeliangan. Sumaroda pasamia sholatal malaika, barang lelempangan teh ngadenge iblis teh ngadenge para malaikat maca sholawat ka Kanjeng Nabi Ayub. Para malaikat maraca sholawat ka Nabi Ayub. Panas ngaran iblis mah ngadenge kos kitu bege aju bae pahasada hasud eta langsung bae hasud eta iblis teh. Haram jada amat eta si Ayub tuh aju bae iblis mah. Aju bae panas eta tangkorak iblis. Temenang ngadenge batur mulia, temenang ngadenge batur naik martabat, temenang ngadenge batur senang. Aju bae iblis mah hasud matak ulah nyampe urang ge kos kitu. Geus aya bagian-bagianana. Geus teu kudu dikukumakeun. Nah cek iblis teh wa qala ilai nazartu fi abdika Ayub fawajadtu syakiron hamidan. Gusti kula nela Nabi Ayub teh emang bersyukur eta Nabi Ayub teh rajin mujina ka Gusti. Meureun lamun misalkeun diuji mah meureun ku Gusti asana moal bisa syukur manehna. Eta mah keur loba banda be manehna mah daek syukur. Harana ge iblis hasud we. Nyana mah ka masjid atuh meureun boga duit loba. Atuh boga duit mah moal ka masjid we gitu kan. Nyana mah puasa ge atuh keur beunghar bae. Buatin lamun teu keur beunghar mah moal daek puasa. Eta iblis mah hasud we. Cek iblis teh kos gitu. Gusti eta mah Nabi Ayub teh atuh bersyukur segala muji ka Gusti ge atuh meureun keur beunghar bae. Coba jajal uji eta kabeungharanana, kapangkatanana, coba lah pasti moal bisa bersyukur manehna. Moal. Akhirna faqalallahu ta'ala cek Gusti Allah intolik pakot salatuka ala malih gerak lamun emang bener Nabi Ayub teh bakal moal syukur kain coba buktikeun ku sia tangkorak iblis. Tidak dibuktikan diberi kuasa untuk menghancurkan harta Nabi Ayub. Boh eta tangkorak iblis langsung pantolako didinya langsung berangkat ke mana ke kaditung ke malam Sabtu hareup. Aduh sahabat amat ya guys lah kajian orang setik we ulah langsung dianggeskeun. Ingetkeun eta ingetkeun awal mula Nabi Ayub rek muriang tah diuji tina hartana. Wallahu a'lamu bishawab.